wargi kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberamana Mang Jaya saparakanca bade neraskeun hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Si Gomrang. Ieu dongeng para wargi karangan Dede Rukmana KS ayeuna teh nincak bagian ka-17. Para mitra anu mulya atuh sakumaha nu kauninga Bah Gawok alias Ki Jaladri parantos memang atuh ngiker we atuh para mitra tos dilamun diajam ti anggana duah cenah kumaha lamun ceug ngagulang gaper nyining sih anu kakara meunang mawa teh ku anak buahna duh kacida pisan bagjana kacida pisan bungahna namun para wargi sadaya eta nu disawang ku anjeunna teh dibalik 180 derajat anu dipikirkeun bakat sugema si horeng nampi hiji masalah naon sababna kumargi nyinisih nanekal duhung teh model keris rada alit para wargi sadaya ta eta di mana atuh Bah Gawok nyamperkeun eta duhung baris digabreskeun kana awakna atanapi ceuk basa ieu mah kasar mah rek maehan maneh cenah nyaeta nyiningsih teh jeung tibatan digadabah ku manusia bejad model Bah Gawok sudi keneh manehana maehan maneh ieu pate kada nyiningsih kumaha saterasna para mitra nah Bah Gawok muter uteuk kumaha carana anjeunna bisa meruhkeun nyiningsih mangga urang sami-sami hanca we dongengna anu judulna nyata Si Gomrang karangan Dede Rukmana KE sumangga para mitra sadaya urang hanca bae carios nyambung judulna Si Gomrang. Para wargi kaum dangu Bah Gawok sanggeus meunang katerangan atawa sangbada ngabandungan caritaan ti Ningsih pikir jeung hatena tuluy muter kumaha sangkan dirina hasil ngalaksanakeun paniatanana dageus diajam ti anggana disawang ti anggana abari-bari ayeuna karana eueuh paksaan kusabab pikeun Bah Gawok lain keur ngumar nafsu wungkul tapi pikeun dijadikeun satuluyna nyaeta rek diangkat jadi pamajikanana teu lila pok Bah Gawok nyarita sorangan waduh aya ku ayana Ningsih badi bawa ka dieu madak jangar kana hulu ya aduh ampun Gusti macak jangar kana hulu ari maksakeun heueuh ditaragal pokona si Ningsih kalah tega munggal janggana sorangan atawa rek maehan maneh wah berat pikeun urang berat hari teu laksana aing siga-sigana bisa gering nang tunggalang layung gering nang tunggalang layung teu bisa kalaksanakeun ka Ningsih anu memang lamun paisan teh mah kari muka kari-kari kitu talajakna wah hanya kal aing baheula teu menta ilmu panggupai jiwa kaki jaliteng ayeuna mah hese jeung susah coba lamun eta ilmu penta heula ku aing wah awewe nu kumaha ge pasti ngiclik nuturkeun ka aing waduh nya aya we aing marajeun meunang lauk ciburuy geus dipais hese mukana sarua we jeung bohong atuh aing susah jeung hese Ningsih nah betul teas teuing hate maneh teh euy abung kena hate si Jabur teas kiwari geus nurun ka anakna aya paribasana teng manuk teng anak meraku kuncungan bapana teas ka anakna ge pin kitu keneh teas cek Bah Gawok para mitra sanes pin pohon merenya pohon kitu keneh teas cek Bah Gawok bari teras ngahuleng neangan jalan geusan ngalumpuhkeun hate Ningsih ku cara teu dipaksa. Para wargi kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng urang tuna heula carita kaayaan Bah Gawok atuh cenah keur ngintip-ngintip paisan urang malikan heula jejer carita Mas Romlah
Nyimas Romlah katut Suwangsi nu kiwari aya di alas kobar atawa di leuweung alas kobar di tempatna Nini Cantini. Kaya Nyimas Romlah jeung Suwangsi kiwari memang geus katempo bedana. Awak jadi ngarareusi teu cara baheula teuing. Atu gerakna tangina samalah Nyimas Romlah jeung Suwangsi geus tuntas diwirid aji pangarti ku Nini Cantini. Duanana dibere ilmu panemu jampe pamake ilmu lahir jeung ilmu batin. Samalah ilmu aji alas kobar geus diwariskeun ka eta dua awewe. Puguh we atuh pikeun dua awewe ngarasa bunga amarwata suta bunga ka giri-giri. Lir kagunturan madu kaurugan menyan putih eukeur manehna teh hayang boga ilmu panemu pikeun ngajaga diri kari-kari ayeuna geus diwirid ilmu anu kacida luhurna nyaeta ku Nini Cantini. Perkara ngawiridna teu dicaritakeun dina ieu dongeng. Kocapkeun hiji poe pareng langit keur lenglang manuk recet di luhur tangkal kai. Bajing ting blesat laluncatan tidahan hiji kadahan ngagajeleng kadahan sejen. Sora cai walungan nu aya lebakeun eta tempat kadenge atra tur jelas nyaah lir ibarat cara. Di rohangan saung anu kacida pisan heureutna jeung leutikna temong aya 3 insan keur uplek ngarobrol si horeng. Anu 3 insan teh nyaeta Nini Cantini, Nyimas Romlah jeung Suwangsi anu kiwari. Harita para mitra Nyimas Romlah jeung Suwangsi geus salin jinis. Nu tadi leuleus keuyeub jiga keuyeub apu teh kiwari geus nangarakeun saurang jalma nu leber ku bawanen. Wani teuneng ludeung dina yang hareupan sagal rupa masalah nu kumanehna kudu dibereskeun. Sok sanajan manehna awewe geus rada kolot. Nyimas Romlah temong pakaian geus ganti. Pon kitu deui Nyi Suwangsi sarua papada ganti. Nyata ku pakaian nu teu ilahar jeung pakaian biasa, pakaian nu dijieun tina kulit macan. Beunang ngareka Nini Cantini. Si horeng Nini Cantini teh termasuk desainer para mitra. Desainer tukang nyiptakeun pakaian-pakaian. Wah mun jaman ayeuna sigana wah loba duit jeung Nini Cantini. Harita para mitra Nini Cantini dihurup ku 2 macan. Waktu harita Nini Cantini dihurup ku 2 macan, tug nepi ka Nini Cantini hasil ngarubuhkeun macan ku jurus alas kobar. Nya eta 2 macan ditewak ku manehna dipaehan malah mah disisit kulitna. Dijieun pakaian dibikeun ka ieu 2 jawara anyar masih keneh. Memang para mitra sadaya can loba pangalaman. Sok sanajan geus aya umur tapi memang dina gerak-gerakanana luar biasa kesitna. Teu lila pok Nini Cantini kedah carita. Nyimas, Nini kiwari geus ngarasa bungah jeung bagja. Kabungah Nini geus hese pikeun digamarkeun ku caritaan. Najan enahna ye hasil karya para pujangga. Hidup ayana di Nini geus kawilang aya tauna. Samalah ilmu Nini kiwari geus kapimili ku hidup duaan. Jadi kasar nama pati-pati jiwa Nini nepi ka mangsa aja geus datang Nini moal asa kabeungbeuratan. Ku ilmu nu aya dina awak Nini tah kitu. Ari sabab geus diwariskeun ka hidup pikeun nanyerkeun bebeneran jeung keadilan. Nini ngerasa bungah mudah-mudahan kahareupna hidup bisa ngudag cita-cita jeung deui bisa nuluykeun perjuangan dina nggoneng ngamalkeun sing sakur anu geus kapimili. Geura tanyerkeun bebeneran atuh geura berantas kadoliman. Tah kitu tugas hidup ayeuna anu kudu dilaksanakeun. Jadi Nini teh ngarasa bunga ari sabab geus keur hidup duaan. Estuning sarumanget dina nungtut ilmu ti Nini. Nini teh asa aya nu nutu ieu aya turunan tah kitu nu matak oge. Sok ku Nini didoakeun masing mulus rahayu berkah salamet. Ngoning di perjalanan dina ngoning anjeun duaan pikeun ngaberantas kajahatan. Tah kitu cek Nini Cantini bari rutret ka Nyimas Romlah jeung ka Suwangsi. Abdi ge liwati bingah Nini ku parantos nampi pirang-pirang ilmu ti Nini. Kedah kumaha atuh carana pikeun mulangkeun jasa tina kasayan Nini. Ari Nyai, yoh jeung Nini mah ulah nyarita kitu eta teh keur nanaon atuh boga sifat tulung tinulungan.
Ari kudu aya itu jeung ieu mah. Ayeuna mah tong teuing loba ingetan nyai nya. Yeuh sing soson dina ngoning tolabul ilmi. Geura udag ilmu nu leuwih luhur, ilmu dina kahirupan. Sangkan hirup salamet di dunya rawuh di akhirat. Jeung deui lamun si nyai yeuh pokona mah srek jeung hate nini rek mere jujuluk ka hidup. Heueuh tangtu aya jujuluk mah meureun ngaran lanihan. Kumaha daek atawa embung lamun ku nini dilanih ngaran. Nini Cantini neuteup kadua anak muridna. Mangga nini naon sesahna dipapari lanihan jenengan mah asal anu payus we sareng pantes. His, atuh puguh we pantes mah nyai rek dibere julukannya. Si macan kembar alias Koti Alas Kobar. Ta eta jujuluk keur nyai duaan pangna nyai dibere jujuluk ku nini kitu kahiji kiwari nyai geus make pakaian tina kulit macan. Kaduana nyai datang ti Alas Kobar. Dina harti ngulik pangarti ti dieu di tempat nini nu disebut Alas Kobar. Kumaha payus dibere jujuluk eta. Aduh kalintang payusna nini nanging kieu abdi teh nini. Engke di mana diri abdi duaan tos leres-leres nyangking sagara ilmu panemu ti nini. Abdi sejang ngajorag ke tempat si Jaladri pikeun mulangkeun kerasa kanyeri. Sareng kapeurihan akibat ku talajak si Jaladri katut rieus anak buahna. Lain kitu ge manawi kawidian sareng dipercanten ku nini. Ih atuh eta mah yeuh. Eta mah kudu yeuh. Kudu geulis dina ngoning urang ngaberantas kadoliman tadi oge tugas hidup teh nyaita kitu. Saorana mulangkeun rasa kanyerian hate. Hate urang nu nyeri memang kudu kitu ngan kahade lamun beunang di leuleuyan mah leuleuyan. Tapi lamun teu beunang kari kumaha nyai pek werek di kumaha dininya ge kumaha nyai. Teu perlu naon-naon tapi saacan asakeun heula ilmu jurus anu geus kapibana. Samemeh asak eta ilmu buru jurus ulah baka init ka mana-mana. Mangga nini sagala pidabuh nini tangtos bade diestokeun pisan. Ta ayeuna mah kieu hidup duaan sok geura pecak ta ilmu jurus nini. Nu dimaksad kumaha suang sih milu tumanya ngaso heula para wargi sadaya. Para mitra anu mulia, harita atuh Nini Cantini nyarita deui. Ari inu dimaksud ku nini teh hidup duaan kudu silih jajal kabisa. Tapi omat lain silih ala ieu mah keur mecakan nepi ka mana ka rikatan hidup dina ngoning yang hareupan musuh tak itu. Maksud nini mah mun ngetes teh mah ngetes. Mun ujian teh mah ujian lain sabenerna. Cek Nini Cantini ngajentrekeun. Sakedapan suang sih jeung Nyimas Romlah silih teuteup. Teu lila duanana terus narangtung rek nuju ka tempat anu sok dipake latihan. Dua awewe geus pada boga kabisa terus adu hareupan sarua dangah sarua rancingeus. Rek wangsi heula atawa kuring heula? Saha we nu ti heula ce? Sok salah saurang geura narajang. Harita teh para mitra sadaya. Heueuh sok ulah waka ngadaguan mana we pokona mah. Nu ti heula nyerang teu aya masalah atuh anu eta anu nahan nyotpon kitu keneh. Sangkan bisa kata titenan ku nini di mana kakuranganana. Beung-beung aya keneh nini bisa dibenerkeun ke. Lamun salah pan matak cilaka bisa-bisa tamiang meulit kabitis deuleu. Abdi heula atunya awas wasi ieu tanya. Berbut Nyimas Romlah mimiti muka serangan ka Suwangsi. Suwangsi rikat luncat nyingkahan panarajang Nyimas Romlah. Curelat celemplos tata gerak nu di api banda ku Nyimas Romlah teh teu keuna kana sasaran. Ayeuna Suwangsi matakeun jurusna tapi kilek plos. Tata gerak Suwangsi ge para mitra sarua anteun nuju sasaran. Nini Cantini nu ngabandungan lumangsung natarung hatena bunga. Sabab dua anak murid tetela teu nguciwakeun sarua rikat sarua rancingeus estuning dina ulin silatna luar biasa. Geus Nyimas tong dituluykeun. Nini percaya yen tetela kiwari hidup duaan estuning geus kacida pisan bedana. Ta ayeuna sok lareuh heula sakedeung. Leureuh ulah digentak teuing ilmu teh jeung tanaga teh bising tereh capek. Cek Nini Cantini geus dicarek maharita. Dua awewe terus nurut kana naon rupa panitah guruna. Nini cekeneh ngabandungan hidup duaan anu silih uji aji pangarti ilmu panemu.
hati ini kacida pisan bungahna ari sabab hidup duaan tetela sarua rikatna sarua rancingeusna. Jadi mun tea mah poe ieu atawa pageto hidup di jurung laku gesan ngabasmi kadoliman kaangkara murkaan dina ngoning nanyeurkeun bebeneran amar ma'ruf nahi mungkar asana geus teu melang teu ringrang deui nini teh jeung deui sajabat ti ilmu dina bidang kadugalan nu dibikeun hidup ge kudu ngarapal sangwarsaning ilmu panjing larasa jeung ilmu panggupai jiwa. Ari guna panjing larasa bisi bae ka diri hidup duaan aya nu mere sarwaning dahareun nu geus dicampur ku racikan-racikan utamana mah racikan pikeun maruhkeun hate urang tina asana embung melar daek. Kadua panggupai jiwa tah panggupai jiwa eueuh nu boga kajaba urut salaki nini nyata Ki Jaliteng nu matak saorana nyiwangsih pasrah sumerah ka si Jaliteng ari sabab manehna make ilmu panggupai jiwa tah pikeun merangan ilmu panggupai jiwa nyata ku aji sarining rasa jeung pancering rasa. Eta ilmu kudu ku hidup kapibana kudu kapimilik jeung deui memang baris kapimilik disagigireun mibana ilmu kasatikaan sejena kasantikaan raga nyata ilmu jurus alas kobar tah wayahna peuting ke hidup duaan pokona mah kudu tapabrata baris ieu nyaeta pokona mah maksudna mah lain tapabratanya jadi pokona mah kudu puasa tah kitu nyaeta urang maksudna mah ngosongkeun eusi peujit geuning cokolot urang baheula barudak kudu daek kudu cileuh kentel peujit maksud jeung tujuan mah kadinya ai kudu cileuh ulang ulah sare teuing urang kudu nyaring salilana nu disebut nyaring di dieu urang teh kudu awas salilana kana permasalahan anu bakal tumiba ka diri urang ai kentel peujit nyaeta urang kudu puasa teh teu dahar teu nginum dina sawaktu-waktu kitu tah nu geus ditangtukeun maksud jeung tujuan ngosongan beuteung teh supaya urang sehat kitu maksudna mah. Naon deui nini nu kedah dilaksanakeun ku abdi teh ceuk Nyi Mas Romla aya deui nyaeta pokona mah heueuh hidup kudu ngalaksanakeun tugas ti nini kudu ngeueum di hiji solokan anu caina herang ngagenclang kacida tiisna nganyak kitu kudu bari ieu selangutur rupi selangutur teh nyaeta naon ini hartina selangutur teh nyatanya nyaeta urang ngeueum dina cai bari teu meunang make pakaian sanajan sapcewir lir ibarat nu mani we kitu kedah bulucun panginten ini nah moal aya nu ngaganggu nini moal nini tanggung jawab jeung deui dina seuh-seuhana ge hidup duaan ngeueum di tempat solokan teh nini baris mere pokona mah ilmu na kahidep nyatu pemikitu mah mangga nini tah syukur mun hidup duaan geus sanggup heug peuting engke hidup kudu meuseuh dirinya ceuk Nini Cantini bari terus nama nyaritakeun ngeunaan dirina sawaktu keur ngora nyaeta dina mangsa Nini Cantini ngalalana geusan ngudag pangabisa. Para wargi kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui atuh para mitra sadaya dongeng enteng judulna nyaeta Si Gombrang karangan Dede Rukmana KS. Para mitra kaum dangu Si Gombrang teh parantos dugi ka nalika mun tadi ngadongengkeun perkawis nyaeta nu nuju ngeueum ataupun Nini Cantini miwarang kadua anak muridna pikan ngeueum numutkeun katerangan para ahli para wargi sadaya kajabi anu incok teu kenging nya kadaya incokna katisan nu cilaka we aing nu kinten teu aya incok mah usahakeun para wargi sadaya awak urang teh cenah mun tiasa mah ngeueum di tempat nu tiis kitu. Kumaha cenah mun boga jadi tuluy awas sabada ngeueum boga penyakit incok ulah diteraskeun gitu. Mun kira-kira kuat kitu nya. Mun kira-kira kuat urang ngeueum di tempat tiis mangga lajengkeun para wargi sadaya. Atuh cenah kumaha carana gampil mani ku cai anu kamari kitu nyimpen dina bak cai nu kamari teh biasana sok tiis kitu para wargi. Atuh kajabi tetang di daerah-daerah anu memang daerah panas mah robih we kan jadi haneut cai teh nya. Gitu atuh pokona malah ku cai tiis kitu. Mun tiasa mangeueum
kedah ke mana namun ayo ke daerah hulu-hulu cai gitu kedah ke kampung-kampung upami aya mah kitu para wargi di cai nyusu dah ngeum gitu dah janten eta kange tamak ka urang teh cenah kange ubar gitu para wargi numutkeun panalungtikan para ahli gitu duka ahli naon ya ahli ngobrol sigana bukan para ahli ngobrol mung rupina kitu para mitra tiasa cangker cenah awak teh kitu mangga cobian tapi lamun urang tos ngawitan teras nimulkeun incok ulah diteraskeun di mana awak kuat teras upami teras-terasan urang cenah para wargi awak teh dicobi dina cai anu tiis teu sawios-wios teraskeun insyaallah terasna langkung cangker langkung sehat kitu para mitra sadaya dan memang segernya upami urang mandi nganggo cai tiis kitu nyecep karaosna seger mangga urang teraskeun hanca dongeng dudu nasi gombrang memang tipoe kapoe teu karasa maju wanci beurang geus kaganti ku datang na mangsa peuting sasatoa nu geus biasa ngalilir liar ti peuting eta temong kalaluar geus anyiara keur pangupa jiwa dirina keur eusi peujitna tuh sasatoan ngenyar pangupa jiwa moal nya ai jelema cinutrung we isuk-isuk teh nangkeup tuur lah awon atuh geraci gera liar kaditu tah disadiakeun lahan sakieu legana cenah dunya sakieu legana teh kudu maha kawasa urang teh kudu bisa ngiglanana kudu kumaha cenah ieu urang nyiaraha pangupa jiwa di dunya ieu mangga geura hartos nama pencarkeun uteuk anu parantos aya dina emutan urang ngan ulah kanu awon mah dah cenah ke marek ngagarong ulah boga paniatan gitu para wargi engke mah cenrek ngerampok ge mah bebali ulah para wargi sadaya model kalakuan bah gawoknya ulah dilaksanakeun alias ki jaladri ulah eta mah lamun padamalan hade geura mangga niatkeun midamel padamalan hade duh cenah urang ieu kudu boga pagawean lantaran urang teh boga anak pamajikan tak ieu penting pisan sedengkeun nganafkahan anak jeung pamajikan teh wajib numawi urang kedah ikhtiar namun ikhtiar ku jalan halal kade anak pamajikan ku urang para mitra dinafkahan ku jalan hasil tina padamalan anu haram nimbulkeun dosa kade para wargi sadaya margi bahaya diengkena mangga urang teraskeun para wargi kaum dang kalong tinggaya bag maklum di jero leuweung atuh para mitra lalai suat siat nyameuran reungit samalah geus kadenge papa ieu di sadana para mitra bangsa sora-sora bangsa cari cangka simet-meting teh kaya ning cih-cir ciang-ciang jeung sawangsana di sarada nini cantini geus nyiapkeun pikeun ngajajabkeun nyaeta rek sina ngeueum kadua anak muridna pikeun ngasupkeun ilmu panemu pikeun ngawiri dua ilmu dina kaayaanna anggangna waktuna 4 minggu nyata ilmu panjing larasa jeung ilmu pancering rasa para wargi kaum dangu kumaha kaayaan ilmu eta lebet ka eta dua istri nu jadi anak muridna nini cantini tos teu kedah digambarkeun deui margi para mitra ieu mah memang kieu kedahna atuh dua anak murid nini cantini nu katelah suwangsi sareng Nyimas Romlah kudu ngeueum dina kaayaan dibuligir atanapi keur mandi dina kaayaan tengah peuting dicobi teras-terasan memang aya manfaatna pikeun ieu dua calon jawara awewena teh para wargi sadaya ai jawara awena ku jawari kitu teh atuh para wargi sadaya tangtos we meureun engke kapayun baris kagamarkeun deui duh ayeuna urang raskeun nyaeta lampahna dua jajakan nyata si Gombrang jeung Cakradewa nu poe eta geus meh-mehan anyog ka sisi lemur gintung pernahna di tepi wiring dua jajakan nu saurangna teu weleh ngalobakeun heureuy harita dua jajak kalaleumpang muru ka hiji warung nu pareng aya di sisi lemur aduh aing euy urang ngopi heula uing euy aduh nya walah kebeneran tuh euy aya warung tuh masalah eta warung paranti barang simpangan urang-urang gintung euy bener euy Cakradewa cek si Gombrang ka Cakradewa anu nyokot tetungtungna kadang-kadang disebut Ua alias Cakradewa teh ya.
pada si Gomrang nyarita nuduhkeun aya warung atuh puguh Cakra Dewa ngajawab bener Kang Gomrang eta warung teh masih kabus ka lembur gintung sanajan ayana di sisi lembur pernahna di tepi wiring tapi najan ukur di tepi wiring ari loba waktuna loba anu jajan meloba we geura engke di mana waktu geus maju ka sore moal teu Rabu nu daratang rek ngadon jerajan samala tuh di Tegalan nu itu gitu dina poe pare sok loba nu ngadon ieu ngaradu hayam tah maksud delin poe pare poe pere maksud teh gila aku hayam diadukeun euy atuh nyerion gitu jeung sanu sok ngadukeun hayam euy aya we nu ngadon ti jauna ditampung di dieu geus derna merame we nu aya sabab kuring ge ku si atuh lalajo nya teurai nu nyarek euy atawa nu ngagenggeureukeun atawa memang dititah ku gegedung di dieu dah dicarek mata ge dicarek nganya eta we atuh nu nyarekna ge ukur pangkat kokolot paling luhur polisi patan sieun kalah ka bedog we ting salabar atuh di lapur euy aing mah eta waduh mun polisi desa eleh ku jalma gerayu atuh lah tetela euy lain lawaneun bandrak kitu mah euy waduh nya aduh paling ya itu urang kudu bener-bener sadia ieu mah ilmu panemu euy cek uing mah nya eta kira-kirana sata jelema anu wani-wani ngalawan ka polisi desa udah gor babatokna tuh aya aing mah tapi kedang aing mah mending ngopi we euy lah tuh beuteung uing geus kuru bukannya tapi uingnya ari jajan mah yang aya duit mah awal kumaha carana nya euy lah tong jajan atuh ari teu boga duit mah ka era-era atuh ih panjang mulia dagang batur balgang batur teh kasebut sosial euy ayeuna uing teu meunang jajan atuh lapur meureun warung nu jarajan ai sosial sotenan mun boga duit ari teu bogana kudu nganyuk heula kitu jeung nya euy kumun nganyuk ke pepangiluna euy sarua jeung teu mayar nu kitu mah atuh rek ngasangkan batur bangkrut ulah ya motolkeun dagangan batur moal teu remek pada neungeulan urang sararea nya uing mah inget ka sobat uing euy wanoja ieu mangka umurna kakeran incak 15 tahun ari kitu kumaha Cakra Dewa make panasaran hayang ngabandungan kana caritaan si Gomrang anu rek ngadongengkeun hiji lalampahan hiji wanoja nu umurna harita geus 15 tahun heuh tah wanoja sobat uing teh nya memang gede hulu oge ceuk basa legengnya mah jual mahal kitu kaditu mung ka ieu hoream jadi kasarna mah saing panggeulisna we tapi kita mun dibandingkeun jeung kageulisan pamajikan uing hi atuh jauh kene jauh tanah ka langit atuh pamajikan uing teh atuh ceuk uing mah kitu ari Kang Gomrangnya heueuh atuh ceuk saha nu moyo ka pamajikan ari lain batur mah jeung direk saha nu muji ka pamajikan ari lain salakina mah sok marodel teuing lain saterusna kumaha eta sobat Kang Gomrang teh bisa terusna mah nya sobat uing teh anu wanoja urang dukuh teuing nu imanang ieu pokona mah lah geuning imanang ngujur ngetan geuning euy caritana panggih jeung saurang jajaka ting urang mana dan jelas mati mimiti tepung tug nepi ka manehna dibabawa terus ngilu ku indungna mah dicarek ih eta we ngan eta budakna baong percaya ka batur tinimang ka kolot nu balukarna kemang eta teh kemang murag meme usum euy ari maksudna kumaha ieu maneh mah sok aya wae maksudnya dewek teh memeh kawin aya ku sabab meureun terus diolo akhirna mah teu bisa majar kumaha mangka jauh ti kolot sama menawe atuh tapi kita uing mah euy jeung sining teu kitu euy terus ka mana wae ceuk basa ayeuna mah cenah euy tah nu tadi dongeng kuing non teh bang rumajan umur 15 tahun teh nya kumaha kitu nya cenah ceuk ayeuna mah NBA cenah disebutna teh NBA naon NBA teh ih kuring mah teu ngarti teh NBA ih NBA teh euy eta nikah by accident Kang Gomrang muni Edun muni ngarti kanu kitu anu Kang Gomrang ih atuh da dewe ngarti atuh sok tanya ka nu nyaho kitu kumaha ke euy tah kitu lah jadi hate uing teh nya bati sedih we lamun inget ka siningsi buah kumaha nasibna euy aduh dibawa ke mana ku si gejol datunya cek si Gomrang bari nyaleng ngerorkeun obrolan sok tara puguh ujug gulur naik Kang Gomrang ngobrolkeun nu sejen ngobrolkeun atuh nyaritakeun anu ceuning si
aya tuntaskeun heula atuh kuring penasaran. Mana penasaran gitu? Puguh we bisa dikuring aya nu kitu rek ditewa ku kuring mangklukna. Saterusna mah euy, dina geus kadabah ku si manehna cenah. Ari gep teh ku cucungi bapaterena euy. Bapaterena kumaha? Heueuh, pokona mah kitu lah. Aya diguna sika ku bapaterena coba pikir ku lain euy. Nya teh nyeri boga anak awewe nu ngan hiji-hijina terus dihina. Ku lalaki saliwat najannya geus bogoh ge nya jadi bogohan gitu, bogoh-bogohan. Saterusna teh sobat winde terus dihina ku bapaterena. Pan urang majar kumaha teh euy, kurang ajar bapaterena. Geus karuan ieu nya. Pokona mah bencar hatena lah kitu. Mun bencar hatena teh mah kalader atuh dituluykeun deui. Pan kacida lain kadua nang tayungan kumaha carana malar nu jadi anak teh teh. Anak teh teu aheuh teuing. Ieu mah kalader atuh digugulung deui. Tanpa sakanyaho nu jadi indungna. Pokona mah nyasatkeun eueuh. Kusabab era kapanggih ku batur ya sobat uing teh ting kemana atuh bejana? Kabur kana ringgul cenah. Kana ringgul. Atuh naringgul mah lemur nyi Imas kan? Lain teganya nu jadi bapa bet milu mati kembang nu geus layu lain kadua diceboran. Ih, atuh ngaranna di bapa tere asih mah. Bajingan angkara teu boga rasa. BA teh ngaranna. Naon BA? Bajingan angkara. Teu ngarasakeun kumaha. Pokona mah lamun dirina jadi awewe. Terus ngalaman kitu, yeuh. Pokona mah penting ulah lapar aing mah barang-barang hakan yeuh. Cek si Gomrang teu puguh ujug gulurna. Memang teu karasa iku lempang mah dipake ngobrol. Nyaho-nyaho harita geus aya hareupeun warung. Para wargi kaum dangu, ari nu boga warung kawilang dareh desa malah teu lila. Sanggeus si Gomrang jeung Cakradewa dariuk dina bangku pok, si emak kedah tumanya. Bade ngalaleueut Ujang. Heuh atuh mah uing teh lapar ye ti poe kamari can kalalaban sangu. Ngan keusian eta we. Ku eta ku remeh 3 piring. Jeung eta we kupat tahu tadi. Jeung eta jeung lontong deui. Si Ujang mah sok ngapanyolan ka si emak. Sanes nah marulih ti mana atuh sareng bade rangkat ka mana? Naon anu dituju Ujang kasep? Ih, si emak mah ka uing. Nya kuat ka nuros-tos kitu lir kacang ningang kajang. Aduh. Heueuh, aduh nyebut kasep ka uing. Da sumuhun atuh kasep nyaan. Yeuh. Nyaan kararasep ieu teh. Nu laras atuh nyarios teh. Yeuh. Pokok namanya pokok nu penting ye kitu nu penting mah mamah tumaros jeung deui tadi nyebutkeun majarkeun kacang ningang kajang sumuhun mah leres di kacang ningang kajang lain kacang ningang kajang meureun ye lieur kacang ningang palu tah kitu panginten Ujang aing aya deui we aduh kumaha euy alah ieu mah pokona mah mak lah tong teuing digugu ieu jelema kieu mah lah nu peryogi mah nya ieu iya pokona mah nu peryogi mah siapkeun we ya cai heula mah tahu mah cai heula lah soyos ieu aduh ieu cai jeung goreng kecan goreng kecan aduh aduh sugan mah nya anjeuh cek si Gomrang cacamuilan sanes mah ari lemur itu lemur naon mah Cakradewa tumanya api-api teu nyaho. Itu si Ujang, urang mana kitu si Ujang teh? Jauh man ti lemur nyingkur manalah singkah. Urang gunung nupang jauhna, taina kuring bere nyaho, ieu lemurna naon ieu teh? Ieu teh nu disebut lemur gintung sisina Ujang, laneuhna. Ari kajerona mah tuh, nu itu tuh, samala ayeuna teh. Nu nyekel paguron Cakarnaga minangka Ki Jemar. Tapi Bahagawok ayeuna teh nu nyeker paguron Cakarnaga teh lain Ki Jemar anu mimpin ieu daerah teh kitu. Keke ai sanes mah janten anu disebat lemur nyingkur teh sumuhun keke anu bieu mah nyebatkeun saha bieu teh anu bieu teh sumuhun Ki Jemar kapungkur mah namun ayeuna mah Bahagawok Camewok sanu camewok mah sok teh pugu-pugu jeung si mama asa jauh pisan nah samoanya ya anu mimpin camewok ih lain camewok Ujang ieu mah lain aya wae si Ujang mah sumuhun mah sok harareran ieu mah non teh pundulur mah
macam mewok cek si Gombrang kela tukang sangkan bener keterangan anak sok atuh mah teraskeun mah si Gombrang jongjon deui ngadahar goreng ketan saterusna Cakradewa tumanya kayak mah nah ari Ki Jemarna ka mana jeung kunaon beti pasahkeun ka Bagawok naon hubunganana ieu teh jeung dulurna sanes Ujang tapi teu aya duduluran antara Bagawok sareng tapi eta cek mah hitam teu kebat ku sabab sieun aya nu nganyahoankeun sieun aya cak-cak bodas meureun ngadongengkeun perkara eta tapi kumaha masok teruskeun atuh keun ada kuring mama sieun Ujang ari saena malah tong nyabit-nyabit perkawis eta mah bade ngarareut mah kadinya hoyong naon mangga nyangakeun hoyong nu da teu anu sae di mama saaya-aya we nu kararieu kitu teu puguh si mama atuh tong sieun-sieun mah tenang we atuh aya naon sih sanana aduh abdi mah hayang nyaho we cek Cakradewa barabat nyaritakeun permaksudanana atuh beres nyarita pok mungkas ku nyarita kieu tak kitu mah nu matak sok bejakeun kitu Ujang mohon sing sok bejakeun mang atuh ari kitu mah Ujang cek mah item bari barabat nyaritakeun para mitra mah item nanyana teh nyaritakeun ngeunaan kasang tukang nabah gawok mimiti datang tug nepi ka ngabincang Ki Jemar alias nawan Ki Jemar samalah anak buahna dina poe nu geus lawas kaliwat mangsa saurang wanoja nu teuing saha ngaranna tur urang mana nyaeta digadabah kahormatanana kitu lalakonna teh ngadieu mah kade tong bocor ka baturnya Ujang komo cenah kanguran si Gombrang mah pokona mah ka pihak lemur duku mah kade ulah bocor lamun ieu bocor cilaka we Cakradewa jeung si Gombrang silih teuteut tapi acan ge Cakradewa tumanya teuing ti mana jolna kasih mah warung aya peso balati nyasar ngan untung harita si Gombrang sanajan dirina bari diuk mampu newak aya bahaya manehna nyaho lir ibarat anu aya radar we anu ngancam ku kituna barang peso balati ngables atrek niruk awak si Ma Item sakilat ramolomeun si Gombrang mata newak esobal eta peso balati awas euy cek corela celeng hiuk trek peso balati nu keur nyemplung teh estuning sakilat pisan dicapit ku dua curugna tangtuna ge teh sagawaya elmu si Gombrang badang bisa newak eta peso dina kayan nyerepet sakitu cepetna dimetakeun jurusnya eta disebut capit hurang nu diwangun ku dua curug di dieu tetela kahebatan ilmu jeung panca indra si Gombrang kusabab geus bisa nyalametkeun jiwa Ma Item para mitra kaum dangu di dieu tetela kahebatan ilmu jeung panca indra si Gombrang kusabab geus bisa nyalametkeun jiwa Ma Item ngadeg-degan untung ku Cakradewa kaburu disangke gehel sia aduh ke pihak wing geus anu ngabongohan kusabab datang ngapeso ngabongohan ayeuna ki urang sina balik deui lah ulah bebeja euy peso balik deui sia siap padawar peso balati ku si Gombrang dibaledogkeun kadeukeuten hiji tangkal satu tas peso balati na ari koceak teh satu kangen eta tangkal esor anu ngoceak aduh kedebut kadenge nu ngakedebut hiji cenah mata-mata geus beunang euy aduh nu matak salsewe lah tenang lah cek si Gombrang teu kireum-kireum kalah gep kana goreng cau gayem-gayem madu goreng cau di dahar Cakradewa terus nitah Ma Item malar daek abus ka jero ma wayahna kalebet ma keun warung mah kitu kieu aduh moal naon kitu Ujang pala laur ka darieu we mamanyaan keun moal naon ma lah putu cek Cakradewa tungtung nama Item terus abus ka jero warung nama saterus nama para mitra sadaya ditungguan ku dua urang jelema nyaeta Cakradewa jeung si Gombrang heuleut sawatara jongjongan eueuh kajadian naon-naon tapi satu tas Cakradewa ngajajabkeun Ma Item na ai belesa teh ka eta warung nu keur dipake reureuh ku si Gombrang aya dua panah nu nyasar kana jiwa si Gombrang katu Cakradewa ciat cenah bari nyuntrungkeun awak Cakradewa atuh dua panah nu keuna ka awak si Gombrang harita keneh katut para mitra sadaya apunten dua panah meh keuna ka awak si Gombrang katut Cakradewa hiji ge eueuh nu keuna gehel euy tetela ka urang ayeuna geus aya nu ngancam jiwa ku kituna urang kudu taki-taki taliti euy carincing page kancing saringset page ikat
pokoknya mah gitulah pokoknya mah siapa bisa anu nyaho musuh-musuh urang ge geus datang pokoknya mah kitu jeung omat di mana urang pokoknya urang kudu giatna ye urang nyerang mangka kudu giatna bisi kena pitapak musuh nu penting mah di mana musuh nyiapkeun pitapak urang cilaka cek si Gomrang kalayan sayaga bari bisi kabongohan deui bener Kang Gomrang ari sabab ka urang bisa aya pakarang nu leuwih bahaya tah matak naon ieu panah mun ku urang dibalikeun deui keuna we tah pokona mah kira-kirana moal ieu tapi kumaha teu make jamparing sok atuh cokot nancem teu bumbu ngan kadi udah malangkeun ka tempat kosong gede ieu cing hiji le ieu kedikeun gap si Gomrang nampanan anak panah pasar teh apa ban sanes panah para mitra anak panah namanya saterus nama eta paran panonna si Gomrang ngincer kana akayana musuh geus karuhan katempo ku panon harita teh piur eta panah dibalangkeun make tanaga simpenan tetela irongan si Gomrang teu nyalahan hebatna eta panah para wargi sadaya dilempageun liri barat ngalempageun tumak we atuh di tempat nu teu jauh ti Sistentul mangsa eta satu tas panah nyasar kadinya kontan aya ngagoak awas ye belesat panah milepas ibarat dipentangkeun ku Gonewa panah lepas ka tempat nu keur nyumput kajadian estuning di luar dugaan pihak musuh eta panah ambles kana salah saurang anu aya di dinya siap aduh kedebut kadenge sora anu ngagedebut sedangkeun pihak musuh anu geus tetela kanyahoan jati dirina geus teu bisa susulumputan deui nu akhirna corelat jeleng-jeleng aya 10 jelema jelung-jeleng ka hareupeun si Gomrang katut Cakradewa eta nu 10 jelema di antarana aya si Rojak jeung Cakrabatara Cakabratara serok ka hareup pihak si Gomrang kacidang ngaranyugna barang ret ti tela Cakradewa bari muncerang jeung nulak cangkeng pok Cakrabatara kada carit geuning ani ka Cakradewa paingan ku dewek di teteangan eueuh si horeng melaan musuhnya batan bela kadulu rosa paguron kajeun mihak ka musuh teu gablek cecengos ya belaan paguron atuh di mana aya belana si lain cek Cakrabatara temong sorot panon ngagebur hurung tanda nyidem ka amak Cakradewa terus ngajawab Batara pikeun si dewa ieu moal ponteng kanu koneng moal cuit kanu hideung si dewa nyaho mana nu salah mana nu bener jeung nahani ka teu karunya ka guru nu kiwari jadi babanan musuh cing atuh belaan ku andika ari musuh nu asana teu wawuh dibelaan ari jelema anu memang jadug karaman rampok gerot anu milu nganyerek di pihak jelema teu bener hayo atuh eta teh jelema teu bener teh mangaruhan kaki Jemar salaku guru urang ayeuna selenting bawaning angin kolepat bawaning kilat Ki Jemar jadi tawanan Bahgawok sedang kuring nyaho saha Bahgawok nu keur nyamunikeun diri manehna tayalian iwati si Jaladri musuh gerot Kang Gomrang nu geus mateni jadi bapa Kang Gomrang tur anu sakaligus geus ngancurkeun kahirupan Amuromlah ku kituna Andika melaan batur kuring geus sarua melaan batur ngan peda aya bedana anjeun melaan anu salah ngauban jelema jahat sedang kuring geus natrat aya di pihak nu bener cek kuring sarua deh cek nu sejen ge bener tempas Cakradewa estuning capetang naker nyaritana para mitra kaum dang si Gomrang ngabandungan dua dulur sapaguron keur pacenta-cental teh si Gomrang tuluy ngengklokan waduh hebat ayo dua dana pada ngaran Cakra itu Cakrabatara ieu Cakradewa heueuh ibarat Batara Kresna we euy keur adu hareupan jeung Baladewa euy aduh nyaan ayo ai cik uing we yai indah make mung boga kembang jangkok sabala nurutkeun jalan pikiran akang alus keneh kembang gadung di badan kembang kahitutan mah yai dok ai sabala lada geura coy aku tong tolang aduh ayo jahat teme sia jelema teu hidang pangkawara sia wani-wani ngomong ka aing kalakuan kawas nu gelo kurang saeudan kawas nu gelo anyar uyuhan si Cakradewa daek babarengan jeung nu gelo
paingan kiwari ani karo pikiran Cakradewa eta emeureun geus katumpakan gelona ku si Badul. Kuing mun nyebut gelo sia aduh. Nyaho si Gombrang geredan ieu. Aduh, tapi keda edan ge. Aduh, edan keneh maneh patara sia ieu. Ilu ka jelema jahat, lebar boga ilmu teh euy. Paingan uing baheula kabeunangan jurus sabab keur nginget ka jurus maneh. Sarua jeung jurus obat uing Raden Cakradewa Atma Dilaga tumpak kuda bikangna ka ditu. Aduh nya aya nu leunja ih. Setan sia ngomong sadaik ingsun. Ya, tong diantep podaran batur-batur sekalian teh Cakradewa teh sudi aing boga dulur sapaguron model kitu. Leungit dulur hiji mah eueuh masalah, cuma gelo ieu. Gagabah nyebut gelo ka Kang Gombrang jeung ka kuring. Gelo kene anika Cakrabacara, ieu ayeuna mah ieu urang papadang nangtukeun we sikep ieu. Baheula urang parebut tempat pikeun sare ayeuna parebut paham. Dor si Cakradewa moal mundur sasiku moal ngejat satunyang beas. Isuk ditunggu sore ditane sok geura icip-icip. Urang adu ieu adu ilmu, urang sirirak-rak iga, urang pada-pada nyekel bahan sabuk milang catu. Sok pokona mah seret sinera dan banting bidan tiga neuleuh. Hayo urang adu delung ampar tiga. Remi euy edun nya mah. Ayo. Sok torobong kaleng. Belut di talian. Tong ngomong gadeng, ayeuna uing rek lajo nu gelut. Sugan banyak. Lajo tinju mah mahal kudu mayar. Ieu mah aing nyan hedunya. Cek si Gombrang es tuning teu pisan aya rasa kasieun atawa gimir nempo musuh anu sabagreng ku pakarang. Manehna mah tenang taya karingrang. Gombrang, sia po ieu kudu ngaku yen dina mangsa ayeuna umur sia ngan tepi ka dieu. Cek si Rojak gemesin pisan ka si Gombrang. Puguh umur eueuh nu ngadur. Manehna mun cicit hayam euy sia. Alah mursial mursitu. Umur sia ngan sakitu. Uing mah jelema bisa nakis, bisa lompat geuning ge. Dan moal lompat eueuh turunan hayam lisung uing mah. Maraneh kabeh turunan hayam kate. Hayam nu sok macokan taeun dipipir teh di tungguan ku si Pirdu. Ayo ayo. Di pipir nungguan waduk. Capek si iblis. Ngabuis we sia. Leung teu bau sia. Keur bau teh sia. Meni meledos kieu. Ih atuh nya meni uing bau-bau ge pada mudag. Ih jalma jujur uing mah bau-bau ge ih. Jeung teu nyarikeun deungeun ari maneh. Nya bau, nya bobogang. Sakira-kira hirup punya moal balik mah geus we atuh minta abus sia ka maneh teh lah ka neraka ka ditu sekalian. Atuh sekalian mah kaluron sia teh. Tong kitu jadi ngaruksak batur. Ih. Dasar bohitut meledos sia. Curing sia. Heh. Tong diajak boy. Kepung wakul boya maaf. Tewak. Cek si Rojak harita terus ngabagi tempat pikeun ngepung jiwa si Gombrang. Si Gombrang saeutik teu pisan gimir. Hari sabab para mitra si Gombrang geus bisa ngukur nepi ka mana kaluhungan eta jalma anu loba. Wah, itu rek dikepung wakul boya mangap ge. Hihi, wing mah. Rek dikepung, rek ditipung, rek dikukumah wing mah pasrahna pokona mah. Pokona mah nyangakeun we sadaya-daya Cek si Gombrang es tuningnya ase sakitu geus aya dina ancaman musuh. Bari teu jiga-jiga rek digosigo. Sia gek si Gombrang diuk samalah celengkeung si Gombrang ngawi. Mawa boe ka banyaran hayam pelung jeung Bang Barang. Bang Barang maksud teh Ai teu sabaran hayang tarung jeung si Gombrang. Keula aja aing mah. Saur geura maju sia rujak lah. Hayang teuing aing mah lah. Dahar salak ye. Salak eta hiji deui hayang teuing ka si Rojak dulur Jaladri gitu. Wah, goblok sia ngahina ka guru rewek. Awas ya ye. Sia. Jeleng si Rojak dituturkeun ku opatan anak buahna, tingkara jeleng rek ngaraponan si Gombrang. Ya kitu atuh. Aing mah nyai. Cek si Gombrang bari tetep teu pisan ngarobah dirina di luar sangkaan pihak si Rojak katut nu sejen. Ku sakilat harita si Gombrang mampu ngarubukeun opat jalma ku jalan ngababad masing-masing sukuna dina gerakan nu disebut sapu jagat. Atuh puguh we para mitra sadaya, luar biasa ilmu si Gombrang atuh. Para wargi barang ngecurelat seak bret kolebat harita hiuk. Opat jalma ti pihak si Rojak geus tinggarblug disapu ku sepakan suku di si Gombrang. Opat jalma pating garwak saterusna tingkorejat hudang. Si Rojak kaget ku tata gerat si Gombrang anu kilat alah batan tatit. Aing teu ngarti dina lolongkrang nu geus susah pikeun ngejat tapi si Gombrang mampu ngarubuhkeun opat jalma.
ilmu nanaha anu diuliknya ku sebelandanya. Aduh, aing mah nyaan edunnya kitu ceuk hate si Rojak mangsa dirina ngabandungan opat jalma nu rubuh si Rojak mere komando. Sakumaha nu kauninga ningali opat jelema tinggal jalo tinggal jarungkal si Rojak mere komando. Gunakeun bedog euy. Urang moal kuat ngalawan lemor. Ih, sok gedakeun si Jalak teh. Si Jalak teh. Ayuh. Aja mun eueuh mah jeung kuing dibere si ieu. Keur nyolekan tarasi si Gombrang mapanas lawan. Setan sia. Alak-alak cuman da karasa ge. Hiuk. Kurilap bedog si Rojak rek narok sirah si Gombrang. Lep. Palieur hiuk pros. Tapi can ge usik hiuk opat bedog ting kolebat jeung ting gurilap rek ngagunting awak si Gombrang. Tapi tetela si Gombrang estuding matak ngagetkeun jadi lawan. Sakitu bedog geus sekeutur gerakna gancang teh hiji ge eueuh nu keuna. Malah sabalikna dina hiji lolongkrang nu hade, si Gombrang teu miceun kasempatan langsung malikna rajang ku tata gerak jeung jurus nu hese pikeun disingkahanana. Awas, siap. Celeng jawa si Gombrang barang metakeun jurus nu disebut sodok paku geduk corelat cedak nu pamungkas si Gombrang meupeus sirah nu pangdeuketna sedengkeun leungeun nu keur nyekel bedog diketing. Cabrod, ayuh, waduh sia. Opat jalma tinggal rorak deui bari paramita bari bedog geus pada marurang. Si Rojak beuki nafsu nu ngagugudug amarah teu kawadahan. Ya. Urang ngajar anika teh lain antepeun sia Gombrang. Ngandung harti sia kudu modar poe ieu. Rasakeun ieu. Mundur sia kabeh. Keun si Gombrang mah dialak wae sorangan. Cek si Rojak gede hate bari harita teh seret si Rojak nyabut duhung. Aduh. Naon teh euy? Wah, Gombrang sia untung cenger-cengir sia babuk sia kuing. Sanajan sia luhung ku ilmu jemar ku pangabisa. Pokona mah sugih ku ajen kasakten tapi poe ieu sia moal bisa leupas tina pusaka dewek. Warisan tina jadi kolot duhung ieu deuleu. Cek si Rojak bari terus nyabut duhung. Saterusna si Rojak peureum nya waktu si Rojak keur meureum kasempetan hade ku si Gombrang metak jurus nu sebat gelap sewu. Siap, roboh. Belesat awak si Gombrang ngablesat. Si Rojak nu maksudna rek nakis ku duhung teu kaburu katakis. Panarajang si Gombrang estuni gancang pisan. Akibatna awak si Rojak kakeunaan ku jurus gelap sewu sedeng duhungna ragrag teuing ka mana. Kajadian saterusna awak si Rojak putung akibat rongkahna tanaga nu digunakeun ku si Gombrang. Siap, cebrot, aduh! Cengkang awak si Rojak terus ngajengkang. Awakna tutung ibarat kaduruk mireungeuh luluguna ngudupung. Sakabeh lain hayang nulungan tapi kalah tuluy para mitra undur-unduran geus kitu mah jicir. Ih, ka manehna mani euy? Ih, lain tulungan batur di lain tuh. Teu puguh si lain mah ih. Atau memang hayang sarua jeung lulug manehnya? Heuh, ari kitu mah hayang sarua. Cek si Gombrang bari terus ngalengkah si ganunya. Rek narajang munganjakal waktosna seep.